Udin, teka rasanya geus teh lebaran deui. Heeh, teka rasa saminggu deui lebaran teh. Udin, malam takbiran rek babakaran moal. Takbir kehet di masjid lain babakaran. Nya pasti atuh takbir di masjid mah, tapi aya rencana rek babakaran moal. Hayu wae rek babakaran mah malam takbir. Asal ulah marabok, ulin teu jelas raribut ngaresahkeun warga. Lainna takbir di masjid ngadon rariweuh. Kasaha eta teh Udin? Kasaha we nu ngadengi? Naon Idin seuri? Teu nanaon, Udin rek nyeungeut petasan moal engke. Moal, kagok petasan mah. Udin mah rek nyeungeut tabung gas LPG nu 3 kilo. Meh rame pas ngabeledagna. Nya rame ngan loba nu modar. Udin, nahanya can aya hilal meuli baju bedug, batur mah geus balalanja. Acan aya hilal Din, si abahna hare-hare wae, bae batur mah geus balalanja oge. Urang mah kan aya keneh baju can dipake. Baju naon Udin anu can dipake? Baju partai tuh di lomari ngajugrug. Gelo sugan mah, piraku deui aing lebaran make baju partai. Bae we atuh Idin, ameh beda ti batur. Maneh we sorangan make baju partai. Tong ambek atuh. Heueuh, piraku deui atuh lebaran make baju partai. Lamun arek oge make baju seragam sakola, lebar tara dipake. Lamun make seragam sakola lain rek lebaran tapi rek upacara. Kan cek Udin meh beda ti batur. Nya enggeus, urang demo kasih abah lamun can dibeulikeun wae baju bedug. Kan ayeuna mah usum demo, tah urang mah demona kasih abah we. Oke. Idin, ari si abah ka mana asa teu ningali? Keur ka kebon heula, tadi bebeja mah. Rek naon ka kebon? Kan enggeus kamari ngalah sampe mah. Rek ngalah babadotan jeung jotang keur engke buka puasa. Ngalah babadotan nya da aing teh marmot. Emang Udin mah lain marmot tapi domba. Nyeri atuh botak. Bae botak oge daripada maneh eueuh buukan. Emang Udin aya buukan kitu? Heueuh oge nya, kan sarua eueuh buukan. Matakna jadi jelema mah kudu ngaca diri saacan ngomong ka batur teh. Lamun aya eta oge kacana. Lamun eueuh make kaca spion. Nya darek belok make kaca spion.